أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi alimi sirra wan najwa wa kashifi dhurra wal balwa walladzi khalaqa fa sawwa wa akhrajal mar'a wassalatu wassalamu ala asrafil mustafa Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan kam min amalin yusawwiru bi suratin min a'malid dunya yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yusawwiru bi suratin min a'malil akhirah yasiru bi su'in niyah min a'malid dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, amin. Wa nas'aluka amalan mutaqabbalan, amin. Wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban bi rahmatika ya arhamar. Anu kusim kuring dipika hormat pimpinan acara anu masyhur ka Cianjur, ewor-ewor ka Bogor, recet ka Pacet, reang ka Tangerang. Di urang pembawa acara sok disebut peroto, anu ngagoler di tukang sayur eta ngaranna anu ngagantung di musola eta ngaranna nu ngagantung di polisi eta ngaranna pes, nu ngagantung di kisodet eta ngaranna ulah. Selamat datang ke guru urang kersana Syekh Yusuf Fadli beserta jamaah. Selamat datang ke ketua rumah santri Kang Dede Lutfi, mangga wilujeng sumping ka rencang-rencang para guru di rumah santri di Bumina Kiai Sodet. Ya Allah akan diteruskan di mal bener, di ceramah mal bener. Mangga, mangga. Mangga. Beres. Yuk urang mulai deui. Ibu bapak sadayana tehilap anu kusim kuring dipika hormat sahibul hajat wa sahibul maqasid
Kiai Odang Sujana anu katelahna Ki Sodet bin Kinampan bin Kipengki kakarak kuring boga babaturan Kiai ngaranna Ki Sodet. Pikiran kuring Ki Sodet teh tukang naon, tukang kiridi. Ternyata memang benar Ki Sodet mah lucu, ceramah di simkuring, ibu-ibu raresepen da ngalagu wae. Nang tadi mah keur sambutan laguan Ki Sodet di cancel. Tehilap anu kusim kuring di fikah hormat Al Mukarram Kiai Haji Aang Hanafi anu tos masihan ilmu ka urang. Kumna ka para hadirin ibu-ibu bapak-bapak anu sami-sami hadir dina pangulam Al Mukarram Kiai Haji Odang Sujana. Dina ieu waktos kuring diangkir sami Kang Haji. Abdi ge ditelepon wae wayahna Kang pangaoskeun ai teu datang. Ieu lebat kana RJ rawabi jam-jam abdi sareng Kang Haji Iqbal pengurusna. Ari datang ka dieu por teu kaharti. Nah, ieu mah kuring maka Ki Sodet era datang ka dieu kumaha. Kakarak kuring ceramah KBRI ka Bintaro kuring ceramah deket sawah kieu resep kieu. Ibu bapak sadayana yuk urang mulai ngaji. Samemeh ngaji umroh urang ngaji keluar dina agama Islam dina tafsir Al-Qur'an. Keluarga teleuwih dicaritakeun ayat 5 contoh. Keluarga anu aya di alam dunia disimpulkeun dina Al-Qur'an aya 5 contoh. Nu kahiji ibu keluarga salakina soleh, pamajikana sol, kosaha kos Nabi Ibrahim jeung Siti Haj, kos Nabi Muhammad jeung Siti Khadijah. Lamun diurang aya nu kitu salakina kos Ki Sodet ibadahna rajin, pamajikana solehah eta ulah aneh baheula ge dina Al-Qur'an aya seperti Nabi Ibrahim jeung Siti Haj. Salakina soleh pamajikan soleh akhirna anakna saroleh. Leres Bu? Nabi Ibrahim gaduh anak saha Ishak, Yakub, kabeh jaradi nabi. Kunaon sababna? Sebab bapakna soleh, umina soleh. Hiji. Anu kadua dina Al-Qur'an ibu aya keluarga bapakna soleh, emakna henteu. Awas ibu, aya di rumah tangga di masyarakat urang ai ibuna umina rajin ibadah. Kapangajian kaitu ka dieu datang, salat tahajud rajin, salat duha rajin, Senin Kemis puasa rajin, nang bapana salakina henteu sol. Ulah aneh ibu baheula aya nu kitu. Salakina teu soleh, bapakna teu soleh, nang pamajikana soleh. Saha
Fir'aun. Saha? Fir'aun boga pamajikan soleh ngaranna Siti Asi. Dina Al-Quran Fir'aun disebutkan ijhaba ila Fir'auna innahu tagha. Hei Musa, berangkat anjeun jeung dulur anjeun ka saha ka Fir'aun, sebab Fir'aun geus melewati batas. Fir'aun bu ngaku Allah, ngaku pangeran, tapi pamajikana soleha nyaeta Siti Asi. Naon anu terjadi? Bapakna teu ecreug, bapakna beleu ke Allah, tapi pamajikana soleh, boga anak sing sanajan anak pulung jadi Nabi Musa alaihi salam. Jadi ibu pengaruh ngadidik anak leuwih kuat ibu daripada bapak. Awak Fir'aun jelema teu ecreug, tapi pamajikana solehah Siti Asiyah akhirna anakna jadi Nabi Musa alaihi salam. Dua anu katilu aya dina Al-Qur'an ulah aneh di masyarakat aya nu kieu. Tibalik bapakna soleh, salakina soleh, pamajikana alaihim gam. Bapakna rajin ibadah, bapakna kiaina, salakina soleh, pamajikana teu ecreug. Aya teu kitu? Aya. Aya. Baheula saha ibu dina Al-Qur'an baheula Nabi Nuh alaihi salam. Dina tafsir Munir pamajikana ngaranna Siti Walihah. Eta Siti Walihah teu ecreug ngomongna hei urang lembur. Salaki aing tuh Nabi Nuh jelema gelo nyieun kapal di luhur gunung. Kabehan ge ngaun kapal cai mah deukeut pantai tuh salaki aing jelema gelo. Naon anu terjadi bu? Sing sanajan Nabi Nuh umurna 850 tahun, ceuk sakao 1000 tahun, soleh Nabi Nuh tapi pamajikana teu soleh, akhirna anakna ge henteu saha si Kan'an. Saha si Kan'an. Artina naon ibu? Ibu anu teu solehah berpotensi ngadidik anak engke anakna ge henteu soleh. Kahartos bu? Tarahata tilu. Samemeh ngaji umroh. Anu kaopat ibu dina Al-Qur'an aya keluarga salakina teu ecreug, pamajikana teu ecreug, 11-12 akhirna anakna teu ecreug. Saha? Abu Lahab jeung Hindun. Ijajakanan tabat siada Abi Lahabim. Aya engke di masyarakat contoh kieu ibu salakina teu bener, salat teu beuki, sarua pamajikan ge walab dolin. Atuh anakna ge teu alecreug, nauzubillahi min. Terakhir ibu ayat contohna Al-Qur'an pamajikan doang teu boga salah. Single parent ngaranna ayeuna ngurus anak ngalira saha? Siti Mari. Saha bu? Ayat dina Al-Qur'an surat Al-Maryam.
Siti Maryam ku Allah dari pasihan suami. Allah malaikat Jibril piwarang niup kana rahimna janin biiznillah Siti Maryam gaduh putra. Diurus ku sorangan anakna jadi Nabi Isa alaihi kartos bu. Kesimpulanana lamun pamajikan hirup kieu di masyarakat. Lamun suami istri cerai salakina maot pamajikana hirup anak kaurus teu Bu? Leres? Seueur di masyarakat nu kitunya. Bapakna tu ayah, umina ayah, anak boga 5 kaurus. Tapi lamun pamajikana maot salakina hirup keneh anak kaurus teu. Nu hiji nyangsang di kulon. Benar. Nu hiji nyangsang di wetan. Benar. Karak 40 poe geus ulin ke imah rangdang. Kartos Bu? Kartos. Tah ulah aneh lamun aya di masyarakat keluarga aya anu ngurus anak istrina doang jaradi baheula ge aya nyaeta Siti Mari kahartos. Tah ieu gambaran ulah aneh lamun urang berkeluarga aya salakina soleh pamajikana soleh kos Nabi Muhammad jeung Siti Khadijah kos Nabi Ibrahim jeung Siti Sarah aya di masyarakat ibu nama bager soleh nang pasalakina mabok wae teu ecreug eta baheula kosaha kos Fir'aun jeung Siti Asia. Ulah aneh dibalik salakina soleh pamajikana teu soleh kos Nabi Nuh alaihi pamajikana teu ecreug Siti Walihah. Nu bahaya mah 11 12 salakina teu ecreug pamajikana teu ecreug. Tah eta Abu Lahab jeung Hindu atuh anakna ge teu alecreug. Ulah leutik hate ibu lamun urang ngurus anak sorangan salaki teu aya baheula aya saha Siti Mari sorangan ngurus anak jadi Nabi Isa alaihi salam. Ieu mah jeung muatan berkeluar karena ayeuna pangajian umroh maka kudu sesuai jeung muqtadul hal jeung muqtadul maqam. Pertama kaki sodet kuring pepeujeuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios kieu ki sodet. Sayati ala ummati zamanun umara'uhum lin nujhah wa fuqara'uhum lil mas'alah wa aghniya'uhum litujjah. Awas ya. Cek Kangjeng Rasul sayati ala ummati zamanun yahijuna berangkat haji aghniya'uhum jelema beungharna litujar karena dagang karena usaha wa fuqara'uhum jeung jelema fakirna ibu ke akhir zaman ibadah haji umrohna rek menta-menta wa umara'uhum pejabatna artisna tokoh-tokohna berangkat haji jeung umrohna lin nujhah jeung pelesiran jeung jalan-jalan. Awas mulai ngaji
Cek Kangjeng Rasul akhir zaman jelema anu ka haji bakal rame. Leres teu ayeuna Bu? Di Indonesia lamun haji Bu ayeuna reguler biasa berangkat 15 tahun nungguana. Kulila-lila teuing. Kunaon sababna? Sebab seueur jelema anu berangkat ka haji. Nang jelema anu ka haji cek Kangjeng Rasul moal ditarima tilu golongan ieu. Hiji umrohna kisodet ongkos artis kos pejabat naon lin nujhah rek jalan-jalan. Awas kuring sering nganter lewat rawabi jam-jam janten mutawif penyakit jamaah haji di Indonesia lamun lalaki penyakitna ngobrol ngopi di hotel. Udud awas ya aikur naon rek berangkat nama curi acara tasakuran halal bihalal nuhunkeun doa rek ibadah di ditu berangkat ke Mekah dan di hotel genah Bu harerang kadaharan ngareunah nu terjadi ibu bapak berangkat ke Mekah nak loba ngobrol di hotel ngopi ngarokok jeung babaturana. Awas ieu penyakit lalaki penyakit awewe ya ibu-ibu. Mudah-mudahan sadayana ku Allah ditakdirkeun bisa haji bisa umroh amin. Penyakit ibu-ibu umroh ka Mekah atawa haji dua. Hiji anu disebut ku kiai tadi naon selfie. Naon? Selfie. Kedeung aya onta foto jetrek aya badawi jelema hideung foto beak waktuna lain salat lain maca Quran kalakam puta foto. Nu kadua penyakit awewe di ibadah haji jeung umroh naon balanja. Bener tuh? Shopping. Awas. Tah dicaritakeun baheula ku Kangjeng Rasul. Akhir zaman umat kaula pejabatna artisna berangkat haji umrohna jeung jalan-jalan jeung wisata nauzubillahi min ayeuna terjadi. Leres Bu? Hiji wa aghniyauhum jeung jelema beunghar berangkat haji ka umroh teh lin tujar jeung bisnis jeung dagang lain rek ibadah tapi rek usaha aya nu kitu ceuk Nabi. Kuring ingat almarhum guru sim kuring Kang Haji Makmur. Teh Kang Haji Makmur ye akang pernah hilap kumaha Kang Haji? Akang berangkat bae sering ka haji akhirna akang di ditu dagang sorban. Eta laku sorban hiji akang kiai nu kadua barang di Mekah. Tapi kabeli mobil kijang gara-gara dagang teh Kang Haji Makmur. Karak 2 tahun mobil akang aya nu maling tah cek Kang Haji bener niat ka Mekah mah kudu murni lillahi. Awas kisodet awas anu katilu para jamaah berangkat hajina umat Nabi akhir zaman fuqara'uhum lil mas'alah
jelma miskina jelma fakirna nu deket Saudi deket Yaman Syria Mesir datang ke mana ke Mekah haji jeung umrohna tujuan menta-menta lamun urang jarah ka Banten sok lobateun menta-menta sami orang India orang Bangladesh awasnya di sodet ulah menta-menta gitu tah iya sadayana niat haji kieu makdudatun naon ditolak duit keluar gede puluhan juta uwihna teu nyandak ganjaran haji teu nyandak ganjaran umroh naudzubillahi min mantak bahasa Qur'ana walillahi ala nas hijjul bait walillahi kudu karena awas kuring mah ngaji we hiji kisoder lempengkeun niat ibu-ibu anu bade berangkat rek haji rek umroh pertama niatna sing karena awas ayah hadis Kangjeng Rasul dina kitab Ta'lim Muta'allim kam min amalin yusawwiru bisurati an amalid dunya yasiru bi husnin niyah min amalil akhirah kieu loba amalan ibadah urang bentukna amalan dunia jadi amalan akhir ku sebab bagus nih contoh salaki urang macul di sawah neangan nafkah amalan dunia lain amalan dun diniatkeun guling ka sawah macul melakui tujuana rek nganafkahan anak pamajikan eta amalan dunia ku sebab bagus niat jadi amalan akhir alhamdulillah ibu-ibu olah panpang capek-capek nak gawe sebenarnya ibu-ibu leres teu isuk-isuk samemeh subuh geus udang geus kitu ngahurungkeun gas naheur cai leres beres kitu salat subuh beres salaki salat urang naon bu olah ngabereskeun iman anak rek sakola urang pamajikan ngurus leres salaki rek berangkat naona ku pamajikan jam 9 aya seseuneun kotor ku pamajikan digawean bener datang naon johor nyiapkeun jeung dahar salaki gawe deui pamajikan bener tapi kapeting teu eureun-eureun ai bedana peuting mah digawean di beurang mah gawe bener teu Bu teu eureun-eureun Bu ibu olah ibu nyieun sambal niatkeun ibadah ngahidmat ka salaki eta jadi amalan akhir nu bahaya ieu nu terakhir loba amalan akhirat rupana jadi amalan dunia ku sebab joreni ibu rek naon ngaji Senin ka majlis taklim al ikhlas Salasa ka masjid as-sahwa rek naon ngaji resep engke lamun hajat loba nu undangan kunaon ibu ngaji resep seragamna beda-beda ieu bentukna ngaji amalan akhirat ku sebab salah niat jadi amalan dun nauzubillahi min kisodet berangkat umroh tujuana lillahi ta'ala nepi tapi lamun niatna salah bu
haji amalan akhirat lain bu, amalan akhir. Tapi niatna naon? Hayang selfie, hayang jalan-jalan, maka jadi amalan atas lu. Awas nu pertama nu rek berangkat umroh lempengkeun niat urang. Awas bu, sugantos beres pangaosan di dieu aya nu meunang taufik jeung hidayah bari meunang rejeki nu teu disangka-sangka berangkat haji jeung umroh niatna sing lempeng. Kartos bu hiji. Nu kadua anu kedah ku urang diperhatikeun dina ibadah umroh jeung haji supaya urang resep ibadah umroh jeung haji sebab dina ibadah haji jeung umroh loba ganjaran anu teu aya di Indonesia. Naon bu ya hiji ari urang boga dosa teu bu unggal poe bener teh ngomongkeun jelema hobi benar tatangga meuli motor urang salesma tatangga meuli Avanza urang pingsan. Nah, urang mah loba dosa ngabohong unggal poe, gibah unggal poe. Awas. Bu, cek Kangjeng Rasul ibadah haji jeung ibadah umroh fa innahuma yanfiyani az-dzunuba wal faqra. Jadi ya bu, keutamaan ibadah haji jeung umroh pertama ngaleungitkeun ngahapus dosa-dosa urang. Alhamdulillah. Nu berangkat haji tadina urang loba dosa sebab hajina karena Allah. Duitna berangkat ka itu halal. Tata cara na di ditu sesuai jeung aturan fikih. Rukun hajina, wajibatul hajina, sunanul hajina digawean balik ka Indonesia eta sarua jeung orok dilahirkeun bersih teu aya dosa. Alhamdulillah. Mantap kudu daek ibadah haji jeung arek moal daek moal nabung atuh abah bade niat heula we benar seueur Pak anu tadina teu gaduh ku anu ngaberangkatkeun istri abdi ayeuna berangkat sareng Ki Sodet kunaon abdi teu gaduh artos diberangkatkeun nah ke dina ihya rezeki teh aya 3. Awas ya cacahan rezeki ya bapak-bapak aya rezeki ngaranna rezeki mau'ud. Naon rezeki mau'ud? Ma wa'adallahu li ibadi sholihin. Rezeki anu ngajanjikeun Allah ka hamba-hamba nu saleh. Tah jeung kiai mah Pak punten salatna rajin, akhlakna bagus, zikirna rajin, akhirna lain kiai neangan duit tapi duit neangan seueur. Ki Sodet usahana naon teu jelas. Bener teu? Tapi dibarokahkeun ku Allah. Tah rezekina rezeki mau hayang mere wakaf ka kiai teu puguh-puguh kuring dibere tempat akhirnya nyieun lembaga pamajikan kuring diberangkatkeun kuring teu usaha tapi jeung Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu
wa yarzuquhu min haitsu la. Lamun urang takwa ka Allah, ku Allah dibere jalan keluar. Ieu mah usaha henteu, salat henteu. Kumaha atuh? Rajin ngarekes ka Allah, ibadah ka Allah, batur mikiran urang. Mere mobil, nu mere taneuh jeung diwakafkeun. Ieu kuring karunya ieu kaki sodef. Saumur-umur kuring diceramah ngaprak ka kebon kieu. Mudah-mudahan geus di ditu bisa dibangun jalan. Ya.